jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu, aku takut rindumu pada edah lain. Ulah nepi ka sarang ulah nepi ka manuk ibu neangan lain makana eta mah kasalaki ulah kamalinaan teu cek Rasul ulah leuwih ti 3 po ieu mah 3 poe 3 peuting baud ka salaki akhirna salaki teu betah indi di imah kumaha cek salaki jangankan menemani dengan senyum manismu secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, oh, oh. Cenah rek nyawer. Ari sorama alus keneh aing budak. Ayo beungot mah alus keneh aboy lang. Bo, jangan lupa lamun ibu tengurus salaki sing bener, salaki bisa neangan nu sejen. Tapi salaki oge ulah koret kama qala Salman Khan. Awewe ulah sok hare-hare bisi awewe hayang make gengge bere awewe ulah sok hare-hare bisi awewe hayang melisate pasti salaki bakal dibere sun salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga kari bere salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga kari bere. Hare-hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun salaki pasti inget wae ulah hare-hare hayang gerak nyengle salaki pasti inget wae boro-boro bali hayang ranyeng le siapa ka eureun wae batur aya keneh buru karikan sia ieu ka eureun wae tuh da oh atuh dah kudu puguh judul nyanyi na ulangan deui salaki ulah hare-hare mon awewe menta boga kari bere salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga kari bere. Ingat kawan, ini hanya kepentingan konten saja. Gitu. Atuh bisa aing keur ceramah lo bener ngomongkeun. Netizen kieu jaman kiwari asa pang ngarti na bae asa pang paham na bae. Tukop
teu kaop salasa eutik. Kade aing mah lain mata duitan ieu mah. Ieu mah keur nyenangkeun aboy lang we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi awahu Allahu fi kanafihi wa nashara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakara wa idza qaddara ghafara wa idza ghadaba fatara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidzah, para kiai, syekhunal mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis taklim, sesepuh madrasah diniyah. Moga-moga guru-guru urang kabehan sehat panjang umur, amin. Tambih-tambih barokah ilmuna, amin. Tambih-tambih barokah turunanana, amin. Tambih-tambih barokah rizqina, amin. Bil khusus Syekhunal Mukarram, sesepuh pondok pesantren yang kita cintai, pangersa Syekh Boylang Atanapi AA Boylang beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongannya dalam setiap langkah, amin. Dan pesantren ini pesantren ini mudah-mudahan tidak batuk, Bu ya. Bu, doakan pesantren ini semoga eksistensinya kunon awak aing jadi poek gitu nya. Semoga eksistensi pesantren ini kulan. Oh, abi teh saha? Oh, sugan teh aing. Pangersa AA Boylang di haturanan linggih tah kadieu ku si eta. Teuing teu nyaho rek naon meureun. Pangarsa AA di haturanan saurna dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau, kami tunggu kehadirannya di panggung. Tong poho mawa duit bisi kudu nyawer ka aing. Naon dari teh poho deui? Mudah-mudahan pesantren ini di usia yang ke-8, di usia yang ke-8 ini semoga semakin maju, semakin berkah, dan juga menjadi solusi di tengah masyarakat, di tengah umat
ketika orang tua ingin mendidik anaknya, semoga pesantren ini menjadi salah satu jawaban, menjadi salah satu solusi untuk setiap orang tua yang ingin mendidik anaknya terutama ilmu agama. Amin. Tak lupa aparatur pemerintahan baik tingkat desa maupun kecamatan atau kabupaten, semoga Allah muliakan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, sandriyin wal sandriyah yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah, musafahah, walaupun ini terkesan mendadak, ya, terkesan mendadak, tapi alhamdulillah kami bisa tiba di sini tepat waktu karena beliau bilang tadi di telepon, walaupun datang jam 11:30 kami tunggu, alhamdulillah, karena memang kondisi jalan agak ramai dan juga macet, jadi kami tidak bisa lebih maksimal lagi untuk lebih awal datang. Tetapi alhamdulillah yang penting selamat ya. Bu, kesel, cangkel, tunduh, sing siremen, buat boga rasaan entah. Ya, kita sambut guru kita yang mulia, Pangersa Syekh Boylang, atau yang kita kenal dengan dalam aplikasi TikTok kita kenalnya A.A. Boylang ya. Aing kaget pertama dulu masuk aing anggun C Sasmi. Oh, peda bu kena panjang. Aing waas bu aing dipanjangkan budak juga jenglot merenya. Aya A.A. mapan lintuh pantes gitu aturarai kasep aya aing beungeut saayana. Naon seseuring saya haram jadah. Mohon. Dadah widi tapi amplop di bawahnya. Aing regreg lamun ngodang kadolo. Lamun ngodang kadolo regreg ca. Ieu mah dieu cicing di ditu di jero di luhurnya. Barang urang mah di dieu. Panta kadolo. Ieu. Oh nyah naon harus. Nyah naon. Lain kuda naon ceuk aing lamun ngodang teu kadolo aing sok hese balik. Atuh rek asa sasalaman engke. Mata iya alhamdulillah Boylang hadir di tengah-tengah kita. Hadirnya beliau menjadi satu kegembiraan untuk kita, terutama pesantren yang ada di lingkungan ini menjadi satu kegembiraan buat kita insya Allah. Numawi khususna urang dieu kedah bungah kedah syukuran ayatna lembaga pendidikan agama atau pondok pesantren itu, karena di mana aya pesantren maka disitulah tempat menimba ilmu agama, disitulah tempat kita mencari ketenangan, mencari cahaya. Walaupun ilmu yang ada dalam diri kita bo sanajan ilmu nu aya dina urang teu ngagedur kawas guru urang, minimal ilmu urang teh atuh ruhai-ruhai heuh. Dai ku ruhai mah liwat asak ce. Coba seuneu ngagedur teuing ngaliwat. Oh, sanguna eueuh. Intip nu gede, kerak nu kandel, sanguna mah Allah. Tah, mantak ku ruhai mah liwat ge asak. Melempeda asak ka jero-jero, melempet teuy asak ka jero-jero. Matak urang sanajan ilmu teu boga, minimal atuh ruhai-ruhainya. Laras kitu. Nah, masih lanjut, masih sanggup, masih benar. Baik, agar lebih membakar semangat untuk kebersamaan kita malam hari ini dalam rangka milad pesantren yang ke-8, semoga yang hadir dapat berkahnya, amin. Yang hadir pulang dari sini dapat magfirah Allah, amin. Setiap langkahnya Allah mudahkan. Dan juga terutama untuk qori yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran, kita doakan mudah-mudahan beliau pun sehat panjang umur. Dan juga kameramen ya, yang kita banggakan, mudah-mudahan husnul khotimah. Sabodo paeh nama iraha elos, terserah maehna bae tamah. Bu, siap kita membakar semangat untuk milad pesantren yang ke-8 ini.
Siap kompak? Siap baca sholawat? Are you ready? Oh, banyak kendor gitu. Are you ready? Let's check it out. Mari kita hitung sama-sama sampai 3. Siap? 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Ayah Mang Wawan ayah? Hampura Mang Wawan lah. Oke. Hey, hey. Ngajedog aing sok poho cicing. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma. Mana suaranya? Yang bawa HP tolong nyalakan flashnya. Adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Yang di atas Allahumma yuk wasallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Nabi Muhammad idola kita. Nabi Muhammad teladan kita. Nabi Muhammad pemimpin kita. Siapa? Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan
daimatan mimulkillahi ya imam marruzi ya sanadi Allah anta babullahi mutamadi babi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah hud biyadi qamarun yo ha, ha. Lebih keras qamarun wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kepada operator lampu hurungkeun deui lampuna. Karunya banget CS teh kadala. Kecuali panggung atuh banget aing teh kadala dipoekan mah dusun. Haram jadah meureun. Ulah sok nyar-nyarpi omongan. Aing mah jaman dieu tuh gurusuhan. Nu jelema eta mah dan telepon ngadadak bae. Mun lain guru dibedil ku aing. Hadena guru kuring. Aing jaka guru mah teu bisa ngalawan gitu. Matak ieu ditelepon jam 2:30, jam 3 kudu berangkat. Aing bahaya ngising heula. Atuh heuh. Teu kaburu ngising-ngising acan, boro ngising dahar kuat teu kaburu dahar. Matak ieu jelema ngomong penting ieu hampura bisi teu kaharti dengein. Oh dengekeun. Oh dengekeun. Please, if I say to you tonight, so you must menjedog, okay? Ngarti henteu? Kudu ngarti esih wayah kieu. Aya esih aya. Entin si entin. Nur. Si Wati aya Wati. Mana Wati? Mana? Di luhur pasti ngaran Wati lintuh cek aing mah. Aya? Oh. Si Yuyun aya Yuyun. Oh. Si Yuli. Oh, kajon re aya mah. Bo. Iya hampura nu ngomong, iya hampura. Lantaran tadi teh mesena ngadadak, disangana aing teu payu meureun. Puguh boro-boro aing poe ieu nu ngondang. Sabulan ngondang ka aing ting aya ting eueuh. Ieu mah jelema alus milik bae ieu mah. Mentah mah lain guru atau sangheuk aing ka dieu. Atuh hoy jauh melak melu barang dedolo 7 jam. Ai leuheung kuring mah datuman puasa. Kameramen nu karunya mah. Kameramen. Kameramen. Apaan si eta mah lamun daharna teh 4 jam sakali. Eta mah Bu 4 jam sakali. Mata kasapanjang jalan turab. Tah jelema si eta tah. Ulah neula awak gede ceuk. Ulah neula awak bongsor kitu. Eta gede-gede ge borangan eta. Naon sebab borangan? Yeu erek ngaos ka Majalengka. Tuluy di tengah jalan teh diajak salat. Urang salat heula meh jongjon. Eureun lah di satu masjid. Begitu srog ke tempat wudu, ulah di dieu cenah salatna. Ari kitu aya naon? Aya naon? Itu cenah. Naon? Oh, ai di dieu wadah nu paeh naon? Bo, ai wadah nu paeh naon ngaranna? Pasaran. Pasaran katil. Pasarannya. Oh, pasaran. Oh, kos banget sih ieu pasarannya. Eta rek salat, rek wudu teu tulus. Kunaon sebabna? Gara-gara aya pasaran. Kunaon teu tulus? Sieun. Kang naon? Ulah di dieu salatna. Ai kitu. Aya pasaran, yeuh, moal aya jelema paeh ku pasaran. Aya ge nu paeh numpak pasaran. Lah pokona mah cenah ulah di dieu pindah, jabak cenah pasaranna sengit kamper. Biasana lamun Bu pasaran sengit kamper sok anyar aya nu paeh.
tah barang diambu heuh bener seungit kumaha cek saya tak pindah cek kuring ulah sieun panjang aing leutik-leutik ge mau balik lain sombong udin saya teh aing mah sombong ya banget atuh lumayan daripada maneh banget sayana tong sieun cek aing panjang aing mau balik aing leutik-leutik ge jangan lihat aku anak kecil bu aing leutik-leutik ge dicabakan mah gedean lah cenah ulah di dieu mah ieuna salatna mending engke we di ditu cenah loba keneh masjid mah teu kudu sieun pan aya kuring tapi abdi ngomong kitu ga aing sendal mah geus dicekel daripada aing keur wudu ditaringgalkeun mending mi heulaan aing lumpat gitu eta cerdas ngaranna nu kitu tah bo da ari sieun mah hese lah susah untuk dideskripsikan gitu sia moto media itu tadi anggeus-anggeus barasa aing media ari sieun mah geus ulah bisi kieu ari sieun mah teu saha rek tukang kameramen rek tukang sound system eta tukang sound system aya caina aya dulu cai ai kotor loba-loba teuing nu meja dulu hiji aya cap surtilu disangkana bibir aing parcah meureun aing dibere harutan budak aya dibere non ieu pokari disangkana aing kurang ion meureun pugu aing kurang nyusu mata awak aing begang kieu teh aing kurang nyusu atuh rek wayah nyusu kumaha aing aturan mah penting ieu teh bagian ngecas aing teh ieu mah rencana aing gagal total gara-gara si ieu aing hanas geus naon meuli jamu geura di imah hanas geus meuli pinang muda geura ndog bebek geus dijejer-jejer ku aing jelema ieu nelpon geus kacau cak aing mah bo hampura abdi ka dieu abdi mah ngan ukur nohonan pangulem atanapi piwarang pun guru japana aboilang sanes rek ngawurkeun ilmu sanes rek ngawurukan urang dieu da dieu ge di pesantren di dieu ge gudang ilmu ieu mah abdi mah ka dieu rek ngahibur bae rek naon cenah rek ngahibur da aing ngaji mah urang dieu mah wow geus kasohor urang dieu mah ngaji mah heuh ngaredul osok ngaji tara osoknya ayo osok mah nah abi mah ka dieu ieu mah rek ngahibur bae rek ngahibur sohibul bait pangersa sohibul jahat mudah-mudahan hiburan ieu atuh ibu bapak sadaya hadirin mulang ti dieu aya bahan keur syukuran ka hareup aya bahan keur tobat ka hareup insyaallah numawi al fakir Ahmad Royani al Bantani sumping ka dieu tamada ti payun boh bilih laku lampah pribados umi kirang merenah kirang sapagodos mugia urang dieu teu matak raheut manah bade dihapunten bisi cek ibu cek bapak cenah manya cenah urang Ciamis ngomongna kitu ya dibejaan ku kuring mah asli mah ti Serang Banten kajeun teu nanya ge ngan ieu mah konfirmasi we ieu mah bisi becek ibu manya cenah urang Ciamis ngomongna kitu tah ayeuna mah dibejaan jadi kawit mah ti mana ti Serang Banten linggih di mana di Ciamis tah kitu ayeuna mah tos terang mentak abdi kawit di Serang Banten linggih di Ciamis kunaon cicing di Ciamis sebab katalian ku kebon kacang eta batak pidoana nyabunya pidoana mudah-mudahan abdi di Ciamis sareng keluarga sarehat sadayana amin ibu masih kuat salik didinya calik masih anteng
lain kuna naon aing mah jabat tas hujan ieu teh tas hujan lain urusan kitu korelasina lamun ibu-ibu eta kaum bikang diuk lila teuing dina taneuh komo bari jeung tas hujan taneuh kan baseuh itu berarti kan lembab sementara lamun kacang cicing dinu lembab aing mah sieun eta kacang ibu jadi toge aman karasa renyem can bisi renyem gigi break jo renyem can ade ai eta lalaki dari yuk dulu lalaki dina etanya atuh moal naon lalaki mah paling banter paling suhur lalaki lamun lila teuing diuk dina taneuhnya endogna megar hiji lah aman pak keun alhamdulillah salajengna dalam rangka milad pesantren anu ka-8 ieu angka 8 bukan angka sederhana tapi angka hasil daripada proses hasil daripada setiap langkah hal besar pun dimulai dari langkah kecil betul hal besar pun dimulai dari langkah kecil jangan melihat pesantren seperti ini tapi lihatlah dari proses awalnya seseorang dia akan bersyukur lebih khidmat bersyukur lagi lebih besar numawi urang kabehan ayeuna dikersakeun ngiring ngariung sareng keluarga besar pesantren keluarga besar AA Boylang mudah-mudahan urang kalebetkeun rerengan golongan anu kalebet syukuran kalebet anu kenging barokah lantaran Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh dina Al-Quran sadayana ge uninga da ayat ieu mah geus ledig dibaca ku tiap mubalig emot henteu atos uninga anu nembe ku abi dina muqaddimah diaoskeun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim punten operator sound system lamun mubalik maca Quran buru-buru ehon lamun mubalik ngomong paruman deui ehona si ngarti sabab urang sarua dibayar siap mang oke Bismillahirrahmanirrahim wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wallahu a'lam bimuradih. Ketika orang diberi nikmat ku Allah tuluy orang syukuran maka Allah bakal yakin Allah bakal nambahan nikmat ka urang bu bahkan diperkuat ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadisna saur kanjeng Nabi salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakara tilu perkara lamun nyampak dina diri urang eta tilu perkara salah sahijina adalah man idza u'tiya syakara di mana-mana urang diberi nikmat tuluy syukuran maka urang kaasup jalma anu pantes diberi rahmat Allah anu pantes diasupkeun kana surgana Allah hoyong ka surgana hoyong kenging rahmat hoyong lamun urang hoyong kenging rahmat maka lengkah nu kahiji di mana urang diberi nikmat maka yuk buru-buru syukuran diberi nikmat ku Allah syukuran paragi jeung parantina diberi eueuh nikmatna ditahan sabar paragi jeung parantina duanana jalan ngadeheus ka Allah nu aya ku syukurna nu eueuh ku sabarna duanana jalan ngadeheus ka Allah nu mawi urang kabehan sing tiasa nyukcruk jalanna dibere aya ece yuk syukuran araya ieu teh araya cing supaya kaala hasilna kapetik buahna bo urang dibere nikmat ayeuna henteu
Nikmat maon? Nikmat sehat. Baik, dalam hitungan ketiga mari kita sama-sama merenghap. Siap? Hiji, dua, tilu. Ngarenghap kalah gagayam saya mah deuleu. Hiji, dua, tilu. Tarik nafas. Piceun. Sakali deui, eta nu gagayam teu reuy heula tong dipiceun. Heeh, tong dilepehkeun ce, teu reuy. Iya kamu. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. Piceun. Mang milu sarua hayu. Hiji, dua, tilu. Tarik. Tarik kalah molotot ka aing. Haram jada bedil ku aing geura. Hiji, dua, tilu. Tarik nafas. Piceun. Anjay. Jir. Si eta micen-micen bari ngebul kitu. Ngebenghos juga naga. Naros ka ibu bapak sadayana. Tadi ngarenghap nikmat henteu. Hampang. Lenglang. Aya eungap. Aya eungap dada. Aya sumpek. Kepala Anda pusing. Mata kunang-kunang. Perut keroncongan. Madang kaluhur ka ditu. Boh. Aing moal ieu moal naon? Moal jaim, lapar asli ieu mah. Atuh nyiksa ajengan teh ieu mah euy. Atuh aing erak datang geura. Lain dibere dahar kali dibere kopi atuh seueul beuteung aing. Aing lain kuna. Lain kuna naon? Teu aing bisi kaos geus gara-gara asup angin aing balik ngaji eta kakar 5 kilo ngoroyong na mobil. Kakarak benang 5 kilo gara-gara naon? Gara-gara dahar peuting teuing asup angin. Oh, cik si eta tukang keyboard. Ustad naon? Tiasa liren aya gitu mulas aing sarua gitu kan. Geus urang pupeurieun urang can kaburu isya berjamaah, urang ngising berjamaah. Oh. Hah? Atuh engke ujuk-ujuk nyanyi. Engke kudu puguh judulna. Sesuai jeung muktadol halna atuh anjay. Atuh ujuk-ujuk nyanyi aing di saka konser engke nyawer moal. Aya boelang bager teu? Nyaan. Atuh teuing aing macan ngasaan ieu. Engke we urang buktikeun lamun aboelang nyawer berarti bager. Lamun teu nyawer teu bogaeun. Teu boga ceuli. Teu boga duit. Nyen acara sakieu gede namanya teu boga duit atuh. Kapangarasa aboelang. Cicing geura cicing. Ih, aing. Kapangarasa aboelang. Haturan enggal kapayun. Hasapiraku sahibul bait teu boga duit. Sumawon kapangarasa umi. Atuh lamun umi teu nyadak artos miwarang heula ka santri miwarang nyadak artos ka ditu ka tonggo. Sok enggalkeun ulah lila-lila teuing kaburu lak-lakan aing nolol. Lagu India. Tuh aneh aing mah. Yo cenah majar maneh pokona mah teu nyoana naon cenah panghiburkeun cenah masyarakat abdi santri abdi sing rame cenah aing ngaji hayang rame ai parab cai herang deuleu. Tapi da udah hareun deui mending nginum we geus. Disangkana mau balik ke bagian Indo Cafe meureun. Teraskeun, Bu. Teraskeun, Bu. Jelema daek syukuran yakin hirup bakal tenang. Naon cenah, Bu? Naon cenah, Bu? Jelema daek syukuran yakin hirup bakal
efek urang syukuran ka Allah cek Allah wa nasyara alaihi rahmatahu Allah bakal ngalimpudan hirupna ku rahmat Allah sehingga hirupna diaping dijaring ku rahmat Allah. Efek tina rahmat Allah adak jeung awak urang, adak jeung hirup urang hirup nu tenang. Hoyong hirup tenang, hoyong hirup tenang. Lamun ibu bapak hadirin rahimakumullah hayang hirup tenang, jadilah orang bertakwa. Kenapa? Hanya orang bertakwa anu ngalaksanakeun parentah Allahna, ngajauhan larangan Allahna bakal dibere hirup tenang. Efekna ibu milampah kataatan bakal karasa tenang ku salaki ibu. Salaki ibu milampah kataatan bakal karasa tenang ku pamajikan. Bahkan lain ku pamajikan lain ku salaki, anak bakal ngarasakeun ketenangan tina kataatan urang. Lain anak wungkul tatangga urang bakal hirup tenang babarengan jeung urang lantaran boga tatangga anu takwa. Jelema syukuran berarti eta jelema sebagian dari orang takwa. Hoyong tenang hoyong. Yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi orang bertakwa. Kama qala Syahrukan wa Kajol. Oh acan wios atuh देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम tu juana kabeh hoyong tenang nyar ka kota kedah hayang tenang padahal sadaya ke paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabeh hoyong tenang. अंजलि प्यारे जन्म है मोहब्बते जिंदगी umi है मेरे gehe se oh kakarak salakina eta mah itu alasan dope jadi beda hese aing ngelawan awewe moal meunang nya anya aing ge nyaho ieu aboy lang gagal sote atuh gagal sote maena ka urang aing ge nyaho eleh ku pamajikan mah sarua takluk benernya atuh aing ge sarua gagal sote di dieu aing urang di dicaramahan ku aing aboy lang dicaramahan ku aing atuh aing ge balik makai mah dicaramahan ku pamajikan sarua pamajikan ieu nya aing geus teu ridho ka salaki awewe mah di sarua aing keur ridho mah ka salaki ek ngopi los emam encan eta mah keur ridho eta mah coba lamun keur teu ridho pamajikan ibu keur teu ridho ka salaki marah mah ka salaki teu wani da sieun dicekek tapi salaki indit we salaki indit
nya komo eta ibu nitah pangmasakeun gas ka salaki pak coba pangmasakeun iya gas kumaha salaki ke kedeung na salaki sing sabaraha menit pak pasang moal nya ke engke tidak goan nitah 5 menit eueuh kene wae kumaha cukup majikan dasarna ge nitah salaki mah beresna angger we ku aing keneh tuku sorangan mah hese nanaon ge ceuk pamajikan datang salaki mana gas kali coba masak gas tadi kunaon atuh aing geus mah enggo ceuk salaki keuleung salaki kumaha pamajikan eta pamajikan ngeuleuweuh ka salaki anu nitah masakeun gas bari jeung hese lamun kadeuleu ku aboy ilang kieu bibir salaki bibir pamajikan teh ya ulah nyisikeun aing sia uang sakit ge isin aing sabarna mah ieu aing kikiana jeung di Cianjur ieu naon aing sakit ge isin aing sakit ge isin mentak piraku teu nyawer deui mah tapi nyawer sakit ikhlasnya atuh ari ikhlas mah tambahan deui ya cek hayang nyawa mah aing eta ngapalkeun ge saminggu nu bieu umah rek nyawer tah kadang geus nyawat dompet pangyanakeun dompet umah cenah bro bisa dibedil sia anjir dompet teh saya kitu sakabaraha duit tanya asana aing nepi ka subuh ge daek budak ieu mah kajen ka subuh kajen kuat dia ka subuh sanggup pun ibu dariuk jeung bapa di depan subuh aing masa keureuh rek balik rek naon kabina-bina teuing bo ibu mah ngeunah ukur seserian aing mah dicarekan ku pamajikan latihan ge atuh aing keur latihan jeung si Aceng teh jeung si tukang keyboard mumpak bubuk cicing gerami ulah seuri bae mi aing keur latihan aya nu nepak di tukang eueuh gawe cenah kikituanan aing ngalieu horeng ka Polda naon teh gawe cenah kikituanan iya budak asuh cicing aing keur latihan kitukeun emang reka mana Cianjur tah ayeuna dipake di dieu naon hubunganana cenah pengajian jeung kikituanan teu nyahoan sia mah piduiteun da ibikang mah kabeh ge panyakitna sarua teu pamajikan ustad teu pamajikan kiai teu pamajikan tukang kameramen komo pamajikan tukang sound system sarua kurang duit mah monyong pan aing boga tatangga ustad pusing cenah ku pamajikan aya kitu ti kamari monyong we monyong cak aing kurang duit eta mah sabaraha resiko sapoe 100 tambahan 100 deui cager moal ajaran heula tong ka protes eta magrib pendak di masjid ustad naon cager alhamdulillah cak aing ge awewe mah kurang duit tapi sanajan kitu pak bukan berarti pikiran mereka materialistis tapi pikiran mereka realistis ingat kawan istrimu bukan pengemis ngajedog hais-hais kumaha sia istrimu bukan pengemis istrimu bukan pembantu dia adalah partner ibadahmu iya geus kawin can pengen banget na sekitunya aya nu can ngambeuh hanyir mah banget na kitu kawin can nyaan geus kawin can sih aya saha ieu adina hampura sia lain bebe eja atuh adina asli pengen jika jin danjunnya alus tuh disering-seringkan ku santri tuh sia suul adab sia disering guru bo maka bo kade aing poho deui sia mah jadi wanita itu bukan materialistis tapi
realistis. Contoh nah karasa ku ibu teu isuk can datang peuting rek sare dengan sangu dengan kejo geus di pikiran. Isuk aing rek masak naon nya. Leres teu? Nah itu pikiran realistis. Makana peuting kana di pikiran. Oh rek masak anu matak lamun peuting teu nyekel duit teh pamajikan mah monyong. Matak salaki lalaki ulah koret. Ja eta dudu dibikeun ka pamajikan ja bakal didahar deui ku salaki. Laras kitu. Bo rasa boga salaki koret. Kajeun boga salaki koret. Matak supaya salaki teu koret, ibuna sing tiasa ngurus salak, sing tiasa taat ka salak. Hoyong ibu disebut awewe taat. Asli 4 perkara jeung awewe mah. Asal ibu bisa ngalakonan 4 perkara, ibu disebut awewe soleh. Naon cenah Bu? Maka ibu disebut istri soleh. Istri soleha, wanita soleha. Kalau dia wanita soleha, dia akan menyempurnakan setengah agama suaminya. Tapi kalau dia istri yang nusuz, pembangkang, membantah kepada perintah suami, dia adalah racun dunia. Nah, cenah Bu. Jadi awewe itu soleh marah. Awewe itu soleh marah. Tuh cak aing tukang son merek kopi. Buru anteran daripada suara aing ngerebek. Mang kopi naon? Mana benggotna sih? Ieu geura mang aing rumah sahideung ulah cicing dinu poek geura. Atuh aja ngabelegbek. Anteran kopi tukang son cincin. Buru bisa kaburu paeh. Bu, asal ibu bisa ngalakonan 4 perkara, maka ibu disebut wanita idza shallatil mar'a khamsaha. Asal ibu salat 5 waktu tong kaliwat. Sanajan ibu tara tahajud, sanajan ibu tara salat duha, sanajan ibu tara salat hajat, tapi ibu ngagumatikeun kana salat 5 waktu, insyaallah eta ge kalebat syukuran. Kalabat ibu teh kalabat taat ka Allah. Asal ibu ngajaga sholat 5 waktu, hiji eta jadi modal ibu jadi awewe soleha. Nu kadua wasomat syahroha, puasa bulan Ramadan. Sanajan ibu teu pernah Senin Kemis, sanajan teu beuki puasa Nabi Daud, atawa ibu can pernah puasa Ayyamul Bid. Naon puasa Ayyamul Bid? Puasa tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Singkatna bulan Caang. Ibu puasa tapi ngan ukur puasa Ramadan cukup keur ibu boga dasar nu kadua disebut awewe soleha. Sanajan ibu teu beuki salat naon, teu beuki puasa Nabi Daud, teu beuki Senin Kemis. Oh sok Senin Kemis aing mah emah. Lain teu hayang aing mah emah puguh. Sanajan tara puasa, tapi kamari bulan puasa bulan Ramadan, ibu nyak puasa, peuting hudang, beurangna puasa, insyaallah eta jadi dasar nu kadua, ibu kalebat syukuran keneh jadi awewe anu salehah. Kamari puasa henteu. Kamari ari kamari mak puasa atawa mak larang dahar. Pasti kamari rata-ratanya Ramadan tibra. Berang peuting ge molor, berang peuting ge tibra. Bener Bu? Salaki tibra. Kumaha cek ibu? Usaha atuh Pak, komo rek puasa rek lebaran kieu mah jalema kudu meuli baju, kudu meuli daging. Dideuleu ieu mah salaki goblok, salaki teh molor. Keur latihan paeh tanaon. Usah lagi keur sare disebut latihan paeh. Bu, ibu nu katilu lamun ibu yang disebut awewe solehah wa hafidat farjah. Naon cenah Bu? Didengekeun teu? Wa hafidat
Barjaha ngajaga kehormatan diri, ngajaga kehormatan diri jeung ngajaga kehormatan salaki. Matak nutup tiung nutup aurat teh eta teh dalam rangka ngajaga diri jeung kehormatan salaki. Sakit deh. Tiung itu untuk menutupi aurat, bukan menutupi hati. Sok aya jelema ngomong kieu ce, percuma di tiung ge cenah kalakuan teu bener mah. Tiung mah keur nutupan aurat, lain nutupan kalakuan. Tiung. Ai tiung mah nutupan aurat. Cik cik. Tutupan aurat. Suamimu, ayahmu rela berpanas-panasan mencari nafkah hingga terbakar matahari kulitnya. Apakah engkau rela suamimu dan ayahmu terbakar api neraka? Kalau ibu rela, silahkan buka aurat. Kalau ibu tidak rela, tutup aurat. Walaupun hanya pergi ke warung, tutup auratmu. Betul? Beres. Matak make tiung teh wajib keur awewe mah keur naon? Keur ngajaga diri jeung kehormatan salah. Tapi kade ulah pesen, ulah tuturkeun trendy, tapi tuturkeun syariat, tuturkeun naon? Jadi nih tuturkeun papagon agama, make tiung teh lain-lain ukur nuturkeun mode, tapi nuturkeun aturan agama. Pan aya jelema ditiung nama tapi ting berendil. Make tiung na dibengket bari bajuna merecet atuh ping-ping kawas lepet hayang katingali sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Mending dilempangkeun mending dipengkolkeun? Pengkolkeun eta cek lanceukna cek raina kumaha ya? Oh pengkolkeun. Oh mas eta macan apal barangnya. Macan apal rupa tapi geus nyebut pengkolkeun. Pengkolkeun ka mana? Iya. Wah sok mendakan barang nanti. Umi kumaha Umi? Umi banget. Si Umi bisa ngomong entah? Me, pengkolkeun lempengkeun. Anya tuh. Oh ini ya. Iya mau utik India asana aing balik jadi stres aing mah ya. Aing sakit ge maksakeun. Duet jeung saha? Jeung Ome. Bu, aing duet jeung Ome aya nu stres engke. Bo. Bo. Jadi make tiung teh kangge ngajaga diri lain eukeur mode kade. Yo mah gegeliseun hirup gegeliseun poho gableg salaki barang pake pantes cek mahna bae. Ieu zaman kiwari loba awewe kitu. Ai beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Aya nu kitu aya. Poho gableg salaki tapi dangdan kaos parawan. Make ai kaos awewe ieu geus mandi loba unak anekna sok make showroom. Awewe masuk pakai showroom pelembab. Naon sih? Oh ulah bari nyorongot atuh ngabejaan anak. Make nu kitu. Mimiti make whitening biar putih merona gitu. Nu kadua lightening. Wardah serum lightening. Nu leutik eta teh 63.000. Nyawa aing mah sok pamalikeun. Ieu kade apalnya ulah apal nyeng celek wungkul. Ya lalaki ayo nyeng celek beuki aing ngamodal embung. Bu. Anu kitu ngaranna lalaki kok koret. Bari jeung lalaki lagi mana eueuh teu kadolo. Ieu mah lalaki ngan ukur aya 3 mata deula.
lalaki ngan aya 3 mata ieu bikang mah loba deuleu aya 200 mah bikang deuleu jeung jukut-jukut loba keneh bikang jeung lalaki ge atuh kiih we bikang mah kabeh palit lalaki mah Pak kudu nyaho sok da awe mah loba unak anek loba naon cenah ceu loba unak anek zaman kiwari mah tos mandi aya pelembab aya pewangi eyeshadow segala rupa heng maneh heng maya deui eyeliner aya deui paragi ngaranna halis mantak tingali abolang jamaah anu halisna ipis kaasup halis BPJS anu halisna kandel teh eta mah halisna halis MBG hah MBG naon pokoknya mah gitu be pokoknya mah gitu bisa aya anak buah pra-proro di dia nya bentak bu awas yo baheula sotenan kolot urang ngan ukur samacem dangdan teh samacem baheula mah rek ondangan rek kamana ngan ukur make keli baheula mah make naon cenah ceu make keli pan abolang ayo make keli mah eta mah ibu-ibu mah make keli rek ondangan beuki kandel kelina beuki hejo beungeutna kasorot lampu patromak teh pan nyai sakali oles herang juga ore sanca keli eta mah heuh tah zaman kemarin mah loba onak-anekna matak lalaki ulah koret kita sering mendengar kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah itu karena rumput tetangga dimodalin itu karena rumput tetangga diurus betul ingin suami juga istri bapak istrimu cantik sih boga salaki ente boga salaki boga pamajikan ente boga hayang pamajikan gelis ih nambah deui cenah lain sakitu beungeut hawuknya komo lamun ruhai beungeut hawuk hayang nambah deui buho nu aya ge cekek bugus eta mah boh euy mantak lamun ibu hayang dimodal ku salaki ibuna oge singgeten ngurus salaki kalau ibu tidak pandai mengurus burung maka burung ibu akan terbang mencari sarang yang lain dengekeun iis dengekeun aya iis aya iis dengekeun iis kalau iis tidak pandai mengurus burung iis akan terbang mencari sarang yang lain mau burung ibu terbang mencari sarang yang lain kalau burung ibu tidak dikasih makan tepat waktu nanti burung ibu paeh ngulahek arek kumaha talah heuy engke eta manuk ibu paeh kajon heuy kajon teu makana urus manuk sing parimpan manuk urus jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu, aku takut rindumu pada edah lain. Ulah nepi ka sarang, ulah nepi ka manuk ibu neangan lain makana eta mah kasalaki ulah kamalina teu. Cek Rasul ulah leuwih ti 3 po. Ieu mah 3 poe 3 peuting baeud ka salaki. Akhirna salaki teu betah. Indit di imah kumaha cek salaki, jangankan menemani dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Cenah rek nyawer. Ari sorama alus keneh aing budak. Ayo beungot mah alus keneh aboy lang. Bo. Kae jangan lupa lamun ibu teu ngurus salaki sing bener, salaki bisa neangan nu sejen. Tapi salaki oge ulah koret kama qala Salman Khan.
hare-hare bisi awewe hayang make gengge bere awewe ulah sok hare-hare bisi awewe hayang melisate pasti salaki bakal dibere sun salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga kari bere salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga kari bere sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun salaki pasti inget wae ulah hare-hare hayang gerak nyengle salaki pasti ingat wae boro-boro bali hayang ranyeng le siapa ka eureun wae batur aya keneh buru karikan sia ieu ka eureun wae tuh da oh atuh dah kudu puguh judul nyanyi na ulangan deui salaki ulah hare-hare mon awewe menta boga kari bere salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga kari bere Ingat kawan, ini hanya kepentingan konten saja. Gitu. Atuh bisa aing keur ceramah lo bener ngomongkeun. Netizen kieu jaman kiwari asa pangarti na bae asa pang paham na bae teu kaop salah saeutik. Kade aing mah lain mata duitan ieu mah. Ieu mah keur nyenangkeun aboy lang we. Maena bingungeun micenan duit 2000. Gitu aing kakaraeun budak ceramah disawer 2000 mah. Ieu mah keluar ieu mah jeung sisik-sisik na meureun ieu mah. Ieu mah meureun sesa ieu mah meureun. Dan dibikeun ka aing mah sesa pamulangan sesa parkir eta ge. Ieu sakana aing tukang parkir meureun. Bu doakeun nu nyawer sing panjang umur. Anu henteu teu tanggung jawab. Pan aya raka-rakana mah nyawer, aya raina mah henteu. Gitu. Ya sebagai kakak yang baik harus ngemodalin dong. Betul. Iyalah. Masa iya adiknya dibully cicing bae? Nyabunya. Berarti saya telah lamun teu dibelaan mah adik terek meureun. Teuing menang ngadownload meureun saya banyak. Iya rek dibuka deui dompet. Matak bapak teh ulah koret. Ingat Pak, dulu engkau mengetuk pintu rumahnya, engkau meminta izin kepada ayahnya untuk bisa hidup bersama istrimu. Ketika engkau bawa istrimu ke rumahmu, engkau perlakukan seperti pembantu, engkau perlakukan seperti penunggu rumah. Jadi kade ulah poho. Eta mah harejo bedanya. Siap lah pokoknya mah ceng ngalagu deui ceng. Aduh, lah bodo teuing aing mah pokona mah. Rek ngarti rek henteu pokona mah mulang ti dieu mah cair we heuh. Nyabunya. Bo,
ibu nya lamun ibu hoyong dimodalan ku salaki ibu nage singketen ngurus salaki tah termasuk ibu ngingetan ka salaki sebab nuka opat hayang disebut awewe solehah wa ataat jaujaha ibu kedah taat ka salaki kumaha taatna sepanjang salaki nitah bener nitah hade tuturkeun salaki ulah neuleuh salaki pedah tukang ojek ulah neuleuh salaki pedah tukang tatani ulah neuleuh salaki pedah tukang kamera ulah neuleuh salaki pedah tukang sound system ulah neuleuh salaki pedah tukang macul ulah neuleuh salaki pedah pedagang kecil taat ibu ka salaki bakal jadi jalan surga untuk ibu sakali deui taat ibu ka salaki bakal jadi jalan surga keur ibu urusan salaki rek salat rek henteu rek puasa rek henteu eta mah urusan manehna jeung Allah tapi nu jelas taat ibu ka salaki bakal jadi jalan anu ngabentang ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala maot ibuna dulu eta make baju koneng rek kiih meureun teh rek ka mana rek kiih nya heuh jung ka ditu jung kade balik deui sia oh lamun balik pokona mah kaya mana sugas-sugas di pekat jurig saca eta cemae lain eta hah Acewati upaingan lintuhnya kalau buat tinggal dahar MBG meron bohok ngas ulah sering bisiki ngas jadi taat ibu bakal jadi jalan surga hoyong ka surga Allah asli apa deh taat ka salaki nya dulu cai geus eta mah heuh nyaan balik deuleu lain eta awewe waniannya lempang kanu poek sorangan tapi dak eta boro-boro salaki juri ge eleh ku awewe mah ya bo bakti ibu ka salaki itu adalah kunci dengan kata lain surga istri ada di bawah telapak kaki suami sakali deui surga istri itu ada di bawah telapak kaki suami matak bisi isuk pageto salaki ibu nyepak ka ece heuh bisi salaki ibu nyepak ka ibu tong ambek itu adalah tendangan dari surga kademi bisi engke aboy lang nyepak ka umi ulah sedih itu adalah tendangan dari surga cuk umi oh surga ge pengkor aing sebaliknya surga untuk suami ada di bawah telapak kaki ibunya jadilah wanita taat istri yang taat maka engkau akan menjadi bidadari surga makanya wanita jika dia jatuh ke tangan laki-laki yang tepat dia akan menjadi bidadari surga wanita kalau dia jatuh ke tangan laki-laki egois dia akan menjadi mak lampir atuh heueuh ngawak-wak we tuluy tungtungna itu makanya jadilah wanita saleha insya Allah teruskeun tah terkait tadi ibu hoyong kenging surgana Allah maka sing emut opat syarat nu tadi apal keneh poho atuh lain barho pancan bubar nu kahiji naon tadi nu kahiji naon tadi poho salat 5 nu kadua puasa Ramadan nu katilu nang ning nang nang ning nang nutup aurat nu kaopat taat ka salaki bade taatna
ya bo ngemutan nu dicaritakeun tadi opat perkara eta teh kela duit murag anu dicaritakeun tadi teh eta teh opat perkara nu tadi teh modal kanggo ibu supaya ibu menang jalan surga cek Allah udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti hei awewe geura asup maneh ka surgana Allah geura asup pek erek lewat pantok nu mana wae kumaha maneh lantaran naon lantaran salaki ibu ridho ka ibu kunaon sebab ibu salatna dijaga puasana dijaga kehormatan diri jeung keluargana dijaga nu kaopatna taat ka salaki maka salaki oge ridho ka ibu lantaran salaki ridho ibu masuk ka surgana bebas tanpa hisab alhamdulillah da teu berat geuning ibu ngan heueuh da ai hirup teh ngabogaan nafsu betul matak kade salah sahijina urang hayang menang surgana Allah teh sing gede hampura seperti cek Rasul wa idza qadaro goparo jelema ya bakal menang rahmat Allah bakal jadi ahli surgana Allah nu mana manehna narima kagorengan ti batur narima pilara ti batur narima kadoliman ti batur wa idza qadaro goparo kaduga malesna manehna teh kaduga males mampu ngabales kagorengan deui tapi manehna leuwih bisa keneh dae keneh ngahampura tak urang bisa teu kira-kira kitu jelema nyieun kagorengan ka urang jelema mitnah ka urang dolim ka urang bisa tuh urang ngahampura bo tatangga ngomongkeun urang tatangga ngagogoreng urang tatangga mere kagorengan ka urang kadoliman ka urang bisa tuh urang ngahampurana padahal urang mampu yo diciwit dicabok dinyenyeri urang teh mampu ngabalesna tapi cek Rasul jelema nu ngahampura ka jelema nu dolim eta teh bakal menang rahmat Allah kira-kira urang bisa teh bisanya heeh boro-boro ka batur urang mah kasalaki ge boro-boro urang mah kalah kamalikeun betul boro-boro ka batur ka ulin sagulung sageleng ge urang mah hese ngelehan teh mantak jelema ngelehan teh jelema ngelehan lain ngelehan beda aya elehan aya ngelehan ari elehan mah pecundang ari ngelehan mah mengalah untuk menang ingat kawan ketika kita memaafkan orang lain ya ketika kita memaafkan kesalahan orang lain kita bukan sedang menyenangkan hati orang lain tapi kita sedang memerdekakan hati kita sendiri jadilah pemaaf untuk orang lain mata kade da ari salat mah kabeh barisa puasa mah kabeh barisa buktina urang kamari teu karasa Ramadan geus beak deui geus kaliwat deui nu hese mah eta nahan ambek nahan cenah nu hese nama nahan ambek da berat ge puasa ukur sabulan puasa berat sabulan salat berat puguh waktuna da ukur-ukur 5 waktu ngan eta ambek pi ambekkeun mah aya wae unggal poe ge leres teu yo sadayana kumaha carana urang ngalawan ambek yo jalma sagoreng-gorengna jalma tetep boga kaalusan bareng jalma ieu mah geus sisa hidup meureun ieu mah oh iya pak saya ingat jeung nu sakaratul maut kieu mah tuh sagoreng-gorengna jalma barang tetep boga kaalusan saalus-alusna jalma
tetap boga kagorengan teangan kaalusan jalma tina kagorenganana teangan kagorengan diri tina kaalusanana kade tong tibalik liar teu aing ge sarua buku liar maksudna kieu ce sabageur-bageurna jalma tetep boga kagoreng sagoreng-gorengna jalma tetep boga kaalusan ibu hewa ka batur ibu hewa ka tatangga hewa ka salaki tetep sahewa-hewana ibu ka salaki sahewa-hewana ibu ka saha ka batur ka dulur keukeuh bogaeun batur ge kaalusanana mah ngan heueuh ngaran urang keur ambek ka jelema da teu kadeuleu kaalusanna teh leres teu heuh urang keur ambek ka salaki atawa ka pamajikan poho kana kaalusan pamajikan leres teu sok kakak ambek ka saha ka pamajikan keur marah ka salaki inget teu keur nyengclek di luhur beuteung pamajikan poho tapi lamun keur ridho kakarak ingat nah maksudna eta jadi ulah hayuh wae ngucik-ngucik nguruskeun kasalahan batur dosa batur da urang ge boga dosa matak kumaha carana sing daek ngahampura batur dua nu katilu nu terakhir geus peuting jam sabaraha yeuh anjay jam hiji yeuh kakaraeun aing ngaji nyabrang ka jam hiji kieu mah nu terakhir wa idza godoba fataro di mana-mana urang di mana-mana urang ambek nya nafsu kapegung ambek nafsu naon ceng nafsu kasedek tanaga midek cenah nafsu kasedek tanaga midek urang ambek ka batur tah urang teh bisa melampiaskan amarah ka batur boh ka salaki boh ka pamajikan tapi urang leuwih keneh ngahampura leuwih keneh memaafkan tak eta cek Rasul mah calon penghuni surga salat mah bari saeun batur ge bahkan batur mah leuwih loba ti urang sakaya deui salat mah batur ge bari saeun bahkan batur mah leuwih hebat tibatan urang onaman salat dengan ukur 5 waktu nu wajib wungkul batur mah nu sunah lagi geus diwajibkeun geus seolah-olah jadi kewajiban batur mah urang mah ti buburanjat ngalaksanakeun salat wajib batur mah ti buburanjat leuleupatan rek wudu rek duha batur mah urang mah hanjakal pedah naon urang mah hanjakal pedah duhur kaberangan subuh kaberangan batur mah hanjakal duha kaberangan tahajud kaberangan tah matak naon di mana-mana aya piambekeun aya amarah urang bisa ngahampura ka batur maka eta urang kaasup jelema anu bakal meunang rahmat Allah amin ya robbal alamin kira-kira bisa teu urang nahan amarah nahan ambek bisa teu usahakeun kudu bisa matak marahnya laki-laki beriman diam sakaya deui marahnya laki-laki beriman diam udah tuh pantas atuh lalaki nerewolek pas jeung pamajikan betul matak marahna lalaki beriman mah cicing diem jempe nu mawi urang kabehan diajar naon ngendalikeun amarah ngendalikeun nafsu supaya naon supaya urang kabehan pantas menang rahmat Allah bu ibu supaya batur teu marah ka urang teu ambek ka urang hirup ulah picarekeun batur ieu mah lain picarakeun batur boro-boro salakina polisi ge polisi puyeungeun deuleu si eta mah polisi unggal aya ibu-ibu naik motor pasti polisi ruweden unggal aya ibu-ibu naik motor polisi mah
rungsingeun lantaran naon geus jadi tabeat jadi watek ai sen ka kiri ai belok ka kanan deuleu nyengir jelema nama deuleu eta ibu-ibu gitulah lamun naik motor sok isuk-isuk geus barang bang ngaturkeun anak ka mana Cewati arek ka Cepaun ngaturkeun si Fuad bariting blower kana motor geus gagaro teu atul we polisi teh lantaran naon puyeng nguruskeun ibu-ibu mah ditilang kalah ka nyeke ka manehna kalah ka naon kalah ka ambek marah nyega ka pasaha ka polisi tuh beh nama boro-boro salaki polisi ge eleh ku awewe mah polisi ge nyerah atuh polisi curhat poe kamari aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai bantuan moal sok bantuan ibu bagian mending nurutan mending setruk nurutan baru daripada ibu bisa sare hayu mending nurutan siap polisi curhat encan miheulan we encan polisi curhat encan peng bedil geraya poe kamari tuh ari bagianana caricing makanya kalau orang lagi ngomong dengein kalau ibu tidak tahu nada dan lagu jangan nyaho-nyahoni siap balikan deh polisi curhat poe kamari aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai semusikan atuh cicing wae kalau udud didinya siapa aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai eka ditilang ku sababaduana henteu marake helm bari majar sen ka kiri tapi belok ka kanan polisi curhat poe kamari makana kade eta bu nya teu sakabeh polisi goreng teu sakabeh polisi goreng batur mah ukur ngalaksanakeun tugas urang sing bisa sing bisa ditertib sing bisa ditertibkeun sing karunya ka polisi komo ka polisi unggal poe tugas batur mah balik eta mah balik polisi tidur sing karunya bu terakhir kanggo urang dieu sadayana lamun urang hoyong ka surgana Allah maka urang kabehan dituntut alus ibadah mahdohna oge alus ibadah goer mahdohna ngandung harti kewajiban urang teh aya dua aya ibadah mahdoh aya goer mahdoh matak jelema mahdohna mah alus tapi ibadah goer mahdohna teu alus mana contohna salat osok tapi jeung dulur parasea wae aya salat nama osok ngajina osok jeung tatangga teu akur wae aya bedil kade nyaros ka ibu sadayana osok salat mah sedekah osok nya kade ieu catatanana nu perlu dicatat ku urang inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu perkara nu pangheulana dihisab ku Allah di poe kiamah adalah salat diterima salat urang diterima amal urang nu sejen ngan cilakana aya jelema anu ongkoh salat tapi salatna teu diangkat ku malaikat sanajan sajengkal sakali deui ongkoh urang sok salat tapi salat urang teu diangkat ku malaikat sanajan sajengkal tina naon sanajan sajengkal tina luhureun sirah mana salasatun la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibron
rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhwani mutasarimani. Bo, tilu golongan salatna moal ditarima ku Allah, boro-boro ditarima, diangkat ge sajengkal dina luhureun sirahna moal diangkat gara-gara naon? Gara-gara kaasup kana tilu golongan atawa salah sahiji tina tilu golongan. Hiji, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, lalaki nu jadi pamimpin padahal nu dipingpinna benci kepadanya, nu dipingpinna ngewa ka manehna. Naon sababna? Sebab hiji, jahilun bodoh, dua, fasikun fasek, tilu, ahli bid'ah. Teta di luar eta teu meunang benci ka pamimpin, teu meunang hewa ka pamimpin. Nu kadua, nu salatna moal ditarima moal diangkat gara-gara naon? Gara-gara manehna termasuk golongan nu kadua. Saha? Wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun, awewe seorang istri yang tidur padahal suaminya marah kepadanya. Lamun tos pasea jeung salaki ulah diantep buru-buru minta hampur. Buru-buru minta hampur. Buru-buru minta hampura, Bu. Ieu mah nu ngelehan. Salaki embung minta hampura, pamajikan ge embung ngahampura. Lain ngahampura ka salaki. Salaki mah ngelehan. Salaki mah ngelehan. Da cicing di imah anggar horhar wae. Cicing di imah anggar hoghag wae, cicing di imah anggar ribut wae, ngelehan sakali keliung ka pos ronda, barang tos subuh balik ka imah, karek boga panto karek nolol huluna geus ngacaprak pamajikan. Semalam tidur di mana, semalam makan di mana, semalam sama siapa? Hese cak aing geus paraeh mah hese. Boh, harup kana teh. Hirup itu kade bisi ibu dibaudan ku salaki, diambekan ku salaki, buru-buru minta hampura. Gara-gara naon? Lamun ibu tuh buru-buru minta hampura ka salaki, maka salat ibu diantep ku malaikat. Bayangkeun 3 poe ibu teu minta hampura ka salaki. Berarti 3 poe ta salat ibu teu diangkat ku malaikat. Berarti boro-boro ditarima ku Allah, diangkat ge henteu. Saha? Istri yang tidur padahal suaminya marah kepadanya. Kartos terakhir nu katilu nu moal ditarima salatna gara-gara teu diangkat, wa akhwani mutasorimani, 2 dulur nu pasea. Sabo 2 saudara yang bertikai. Matak dulur teh aya 2, aya dulur sanasab, aya dulur saagama. Urang kabehan dulur ulah sok parasea, tatangga jeung tatangga, dulur jeung dulur, komo dulur mah la ilaha illallah. Sing karunya ka indung ya maknya gara-gara harta dunia sacangkewok nepi ka misahkeun getih dulur. Kade sing ingat pepatah indung, anak king ya, anak king ka dieu. Cek indungna nyalukan ka saha ka budakna. Anak king ka dieu, kumaha cek anakna? Naon king? Anak king kade ulah rek misahkeun getih dulur gara-gara harta anjeun, gara-gara jabatan anjeun, gara-gara pangaboga anjeun. Kukumaha ge ngaran dulur mah teu bisa dihapus, teu bisa dipegatkeun. Bahkan jelema nu megatkeun duduluran berarti qati'ur rahmi, megatkeun silaturahmi. Jelema nu megatkeun silaturahmi teu kaasup, lain teu kaasup, kaasup jalma nu moal dihampura ku Allah. Matak ulah megatkeun silaturahmi. Bo lamun aya jalma parasea, aya jalma bertikai berselisih, damaikeun. Naon cenah Bu? Lamun aya jalma parasea, aya jalma berselisih, berdebat, islahkeun, damaikeun. Ulah jadi kompor, jadi komik. Ulah jadi kompor. Lamun ibu ngomporan berarti ibu namimah. Nyaho namimah? Ngadu-ngadu atawa ngadu domba. RT diadukeun jeung domba.
Lamun ibu masayakeun batur berarti ibu namimah teh tak kompor ngaranna. Balikeun aya jalma parasea, aya jalma keur naon? Pagedug, islahkeun, damaikeun. Nyamunya kama qala Roma Irama. Dadang padadang 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 padadang. Dadang padadang 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 padadang. Dadang padadang 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 padadang. Ibu tahu lagunya Bu? Tahu? Bantuin. Stop pertengkaran, pertikaian, perdebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.